Wilujeng sumping, hayuk diajar basa Sunda sasarengan. Tekainilap kanggo like, komen, sareng subscribe-na. Hatur nuhun. Bahasa sapopoe atawa bahasa sehari-hari tina bahasa Sunda aya apa, kenapa, siapa, bagaimana, kapan, kemana, dari mana, berapa, ada apa, sedang apa, bersama siapa, terima kasih. Kira-kira apa ya bahasa Sundanya? Nah, ini dia bahasa Sundanya. Naon, kunaon, saha, kumaha, iraha, kamana, timana, sabaraha, aya naon, nuju naon, atau keur naon, sareng saha, jeung saha. Hatur nuhun. Nah, biasana bahasa-bahasa eta sok dilarapkeun atawa digunakeun dina basa sapopoe. Ayeuna urang belajar. Contoh-contohna. Dina apa? Ari eta naon? Atau upami eta naon? Kadua, kunaon anjeunna ceurik? Atau kunaon manehna ceurik? Kunaon manehna leweh? Terus, saha? Saha anu nuju di sawah teh? Atau saha anu keur di sawah teh? Terus, kumaha kabarna? Iraha anjeunna bade ameng ka bumi? Atau iraha manehna arek ulin ka imah? Kamana deui eta budak inditna? Atau kamana deui eta budak miosna? Di mana wayah kieu nembe uih? Atau di mana wayah kieu karak balik? Sabaraha pangaosna? Atau bisa oge sabaraha hargana? Aya naon di ditu meuni rame? Nuju naon barudak di lapangan? Atau keur naon eta barudak keur di lapangan? Sareng saha tadi amengna? Atau jeung saha tadi ulina? Hatur nuhun atos dijajabkeun atau hatur nuhun atos dianturkeun. Tah kitu. Mun sakitu contoh-contohna tina basa Sunda sareng cara bacana. Hatur nuhun. Part 2 na